Teh naon atuh teh lain ulum kanena kadang di tahun politik ya nya muhun nya ayeuna tos mimiti loba ieu non calon dewan terus jeung dewan anu baheula anu biasa anu tara datang ka lembur ayeuna maksakeun dara datang ka lembur abdi cenah abdi bade nyungkeun doa cenah kitu tah kitu cek mangulum kumaha tah di mangulum di lembur mangulum kitu meureun lain gitu soalna urang mah pan geus make jaket ieu bener maksudna lawan nyindiran urang lah lain lain aya mangulum mah pan acan jadi dewan acan ieu mun mah acan berarti arek ieu mah ulah nepi ka kitu nya kan di dewan-dewan nu geus nunggeus nya basa geus keur jadi mah geus jadi dewan nya sugan ngelol gitu gitu calol ayeuna mah pas rek pencalonan 2024 nya kedeung deui meureun wah bumbeng gitu padewan gitu lain biasa itu teh nu kitu teh biasa unggal tahun tapi di masyarakat teh poho deui nya sarua lawan jurig naon itu maksudnya ditaregos rek ngabangsat itu ngabahas pembalap telen pembalap sepeda sarua ieu ge balap salah deui balap politik meureun bah geus teu kompak lain itu aya orang gelora tunang lah jadi sepeda bisa lah deh harus mah sepeda balap jeung helm aing mah ari saya teh pembalap tadi ngaweak sahanya nu teuing sa podcast pembalap cenah malah sambung meureun teuing saha ari sugan urang teh bangsat sepeda kalatunya taregot naon lamun aya bangsat sok ka dieu kitu nyumputna biasana mah di dieu da ku si abah sok dihempekeun mengarona sok emang bangsat teh muter abi udah bobok kitu si abah mah halus teh aya jadwal loba kabangsatan di lembur teh da kieu kayak tong punung bah ka mana bah ganti setelan kan baik gitu ge bah atuh itu tiris mah geus teu kompak deui aing mah ari kieu carana mah saha teh itu aduh cieu wah naon wae suntangan segala aing mah tengah bejaan aya teh aya sekjen harusnya nyalah jabatan teh sekjen DPD Partai Gelora Indonesia apal gitu aya Partai Gelora apa henteu nya eta urang ningali we eta anu lambangna cai teh nya bieu ngaliwat urang teh hujan we aduh cicing di desa kela jenengan teh saha atuh ieu tepangkeun ka pangkeun oh heula nepangkeun heula ieu teh kumaha bade langsung iringan atau kumaha ieu teh malah bisi reuas gitu lah ngiringan mah abi malah Bapak tahu poe geus teu ngabangsat apaan geus kamari kamari geus paling semenang hayam loba kamari hayam aya 40 siki anyis eta malin mado gitu rampok tadi tepangkeun itu saha cenah saha teh ya bismillahirrahmanirrahim nepangkeun salam pangwano sim kuring nami Bahrul Ulum saya jenengan Bahrul cik naon mun kapikir eta Bahrul Ulum jadi abdi mah ka mana wae urang teu apalna naon nya mun leumpang ka mana ujug-ujug boga pasantren ujug-ujug boga masjid euy padahal nyumbang tara ngaranna nyeun tara ujug-ujug oh ieu masjid urang pasantren urang kitu Masjid Ulum gitu di Cianjur di Bandung Barat kitu jadi alhamdulillah beunghar berarti jelema beunghar ieu kanya akolot mudah-mudahan we leres gitu Bahrul Ulum teh punya wawasan anu luas gitu bener ieu nepi ka kitu nya bahnya tinggal ieu na we bener henteuna gitu da nyari bener salah mah pan kayak beda ya bah kan orang biasanya ngacaprak ya hari bintang tamu saya mah ngacaprak rada serius ya mah rada serius orang partai gitu kan naon tadi rada serius pisan ya orang partai jeung ngabubuk sepeda tuh ngerakeun lain mah wah dalin jiga pembalap jiga bangsat sepeda jeung ditaregos ruas bangsat sepeda lain tadi teh kieu bieu teh gurung gusuh keur dahar nya babieu teh keur dahar jol kering teh teu ditingali heula ngaranna saha nu nelpon burukun setelan cenah make helm mau setelan balap oh siap pareuman wah semangat teh mengundang pembalap atuh saya teh gurung eta mah lain eta mah nu kamari
pasti teu boga sinyalnya. Karek kabaca bieu. Kamari wes Kintan Mary itu. Kintan Mary Itu benerannya. pembalap itu bieu mah sanes orang Matak partai. mun sinyal teh kudu standby, kudu aya terus. Lamun eueuh, Kedamur jual nya, HP-na tak? meuli pulsa. Jual HP beli pulsa. Eta cek urang ge filosofis deh jeung nu pinter teh kitu. Supi deui wae. Urang sebagai Ya. jelema bodoh. Supi deui wae ieu mah. Supi, ya. Tingkatanna supi ieu mah kaluhur ya. Teu tos henteu abi mah. Tara Pokona nonton ieu. film, Supi mah suka film Pak. Suka filmnya. Ya, ya mun maot jadi jenglot teh geuning. Deket keluar ilmu ning. Aduh. Kaluhur emang. Bertara korong. Aduh. Nah, kitu enak teh, Bah. Tadi teh abdi teh. Kitu nya. Kela can beres. Oh, iya, can Nami hungkul atau nya naon? nami nya sareng maulum teh enak kegiatan. Kegiatan. Nuhun nyari abdi linggih mah di Ngamprah. Ngamprah. Masih kene Bandung Barat pangintennya. Baratnya. Gitu linggih ari kegiatan mah nya kitu we lah. Ai prinsip kegiatan mah tilu Naon eta? berbaring, duduk berdiri gitu. Berbaring, duduk, berdiri. Kala kala. Heeh. Urang nyerana kudu lila eta mah. Ya ada Berbaring. tilu kegiatan mah. Bener. Kegiatan bener eta kegiatan berbaring. Geus moal kapikiran kok Duduk, Abah berdiri. Nya kitu we. Jadi geus moal kapikiran. tong loba teuing mikir Berarti eta mah sarua jeung opat D teh geuningan. naon. Anu kamari Si Maet ya, Si nu Maet. terakhirna teh don ditewak. tewak nu terakhir teh pokona mah. Acan jadi. Oh acan teh mah acannya. Mudah-mudahan. Oh, mudah-mudahan teu nepi ka nu Di patenya. Partai Gelora mah ulah. Mudah-mudahan eueuh nu kan bae nu saja. Aya naon ieu teh? Engkewe eta mah. Oh, kon sinala aja bisa dok kamari. Oke, tau. Aduh, ya gitulah. Abi mah duduk, berdiri, terus berbaring, tapi ulah poho kana zikir. Kudu inget terus orang teh. Malah aya nama kan ke usum gempanya. Ya. Terus Aduh, aya nya, ta nya. SOP na ta aya 11. Naon eta? Mun sare ulah buligir teuing, ulah make sarung hungkul. Terus naon? Mobil, kendaraan kudu geus menghadap keluar. Maksudnya ngara gampang. Eta teh serius tong sare buligir. Asli bisa aya kumaha gitunya, urang keur buligir kan era. Si Abah boga monyet di bajuan berarti. Bajuan. Tong sare ti Oh, monyet eta mah nya. Monyet tapi teu di baju. Ya. Ya. Mana we. Sare teh make sarung teh make kolor, di utara make kolor, make sarung teh. Oh, udah genah ka mana meni we jadi mun balik teh kitu tah urang. Tapi cek kesehatan mah memang tong make tong cenah. makenana. Jadi ngalancarkeun peredaran darah cenah. Bisa Mas gitu. tong makenan naon di sarung unggul saya di luar. Halo. Dua poe Dua poe, insya Allah. Bronitis. Ya Nah, gitu. salajeng nama abi panginten kaleresan dipancen di Partai Gelora, Gelombang Rakyat Indonesia. Gelombang rakyat Upami di Indonesia. abdi memuhun Gelombang Rakyat Indonesia di DPD Bandung Barat. Gitu. Ari cuk batur anu ieu makan hayang keren mah pelopor lah. Ya. Nya leres. Ti mimiti 0 bahkan meureun minusnya. Urang gaduh idealis. Hayu gitu di Partai Gelora alhamdulillah dugi kadanget ieu masih kene gitu. Mudah-mudahan eta Partai Gelora tiasa naon istilahna mah lah nyebarkeun manfaat kanggo masyarakat gitu. Nya. Ari Partai Gelora teh nu gaduhna teh Pak Anies Mata nya. Anu tilas partai nu kamari ini. Ya lah eta intina mah kitu. Ini nih hararese disebutkan partai nu kamari. Nya nu kamari soal rada makruh urang teh nyebutkeun Emang partai nu aya kamari teh. ya? Oh iya bener. Eta teh partai nu kamari partai anyar. Geus lila geus heubeul. Nu Ustad hungkul. Judulna kamari atau kumaha eta teh? Suga teh arti. Partai nu kamari teh partai nu teu dihaneutkeun. Oh, Jadi model dahar sok dibeuteug. Partai kamari sia teh. tuh. Geus anyar deui wae. Heuh. Partai kamari jeung sia teh tuh. Berarti dua partai eta nya. Dua partai terbaik lah. Partai kamari sia teh. Partai kamari sia teh. Teu ngarti urang cek urang dah. ngondang nu pinter teh kieu jadi ke kuduna urang nu leuwih pinter bah urang. Heuh, Tukeran atuh calikna. Entong, bisa. entong. Tong bisa elek kasepna ge urang. Gitulah pokoknya mah gitu. Tah ayeuna sim kuring tadi ngalewat gitu teh da nya geus kapikiran gitu. Rada tarik nyaros nama ulum. Aya petunjuk alam Ya. anu teuing kumaha carana lah abi nuju di dinya teh
nya pernah sareng Mang Dadang. Mau dadang aspal. Mang Dadang aspal kupu di dieu. Kasupan ku Mang Dadang Kasupan aspal. eta. Tonga Rajin. nya tonga ka balik lamun ka Mang can ka Mang Endul cenah kitu emang kunaon pasti hujan bener hujan dieu teh alhamdulillah habis Ada sugan teh dek podcast di dieu, penting Indoniuhan. Indoniuhan, ya. Bae ku urang dudut. sidik urang teh rada dijebak ieu teh. Di dinya mah kan bisa ngagejarkeun hujan. Tapi benar. Udah yang geus sebenarnya geus insap karena perdukunan geus. hujan mah. Ayeuna mah kan dukun cabul ayeuna mah. Pindah gitu? gitu? Dukun perhujanan. Ya kan guruna ieu. Guru cabut. Ya urusan eta mah tong undang urang maksudnya tong dikieukeun gitu di tukang we ngobrolna. Ya udah kamu di tukang mah tuh mau jadi ilmu, mau jadi ilmu. Kan masyarakat awam teh masih naroskeun ari partai enggal teh sabaraha sih cenah ayeuna teh gitu naroskeun. Lu belum terang partai enggal. Oh iya iya partai nu enggal teh nu ku abi ka emut mangan hiji nyen abi partai Gelora Unggul nu lain mah tanyakan nu lain we urang teh apa cak anjing jeung orang politik teh gitunya. Jawabanna teh ongkoh heueuh. ngan teu we haram mah nyebutkeun nu lain kan urang mah makruh we lembarana. Fatwa ti ieu ti Anies Mata Fahri Hamzah gitu. Teu kapancing. Maksudnya rek mancing. Urang mah maksudnya rek Ari mancing mah di itu atuh di Walong. Salah mau jeujer. Didinya mah salah. Saguling. So apa nu naros atuh urang we urang hese Pindah geura diukna geura. Di dieu mah kan lamun dia mah langsung inspirasi keluar. mana tuh Masih ya? balik gitu. Cigarek gelut ae. Cigarek gelut wae. Cing kala diukna. Ari gelut fisik mah Ieu rada ulah. haneut ieu mah Ya tilas bujur urang Oh, pantesan haneut. Hai enggak aya wae bah. Kela abi teh punten bilih salah, ari amprok mah sering urang teh nya. Nya amprok mah sering. Perwis sering. Perwis sering. Ngananya tara. Jadi bingung rek nanya teh. Ih, saha? bisi eleh kasep Saya eleh kasep gitu saya persaingan. Hengki wae kan mun panggil jeung saya. Embung nanya ke saya. Embung udah Ya. beuleun. Tapi ge tara nanya ngan mun nanyaan mah duka tah. Bu catat kita aya niat ya sabarna ya. Ampun aing mah. Lalaki teu niat mah keur bohong. Tah kieu atuh abi Sok, aya sok, mah atuh. rek naruh ya. Ya lain menang nanya ieu rada aya ilham ieu. Oh, mun pancalik di dinya. Calik bener di dia aya. Halus ya ilhamna. Sanes ya. Ninggal ayeuna tos di Gelora lamun disebat mah cenah di DPD dari sebatna pelopornya. Pelopor teh lah di DPD mah pelopor. Tah sate acan eta silsilahna kumaha bet tiasa ka Gelora tah. Mun. Sugan kapancing. Lain ieu abi nyebutna naon? Nul emang nul. Nul, ya, nul. Mang nul. D atau jar. Entong tambah Aduh, di tukang eta entong. Mang nul emang nul. Ieu saha? Bacil. Bacil. Biasanya Abah. sambil nya. Abah. Biasa sambil ngaroknya teu naonnya. Panjang umur kan ngarokok mah. Panjang umurnya. Gua tadi jadi poho urang tahu Jadi silsilah. silsilah tah. Oh, Jadi, silsilah. mimitina kumaha bet bisa ka Gelora gitu ya. Oh, gitu. Nya awal muasal teh bet kapikiran mending ka Gelora gitu tak kumaha tah awal muasalna. Tapi ieu mah punten nya sanes abdi Mangga. ieu kitunya narsis apa kumaha. Jadi abdi teh kaleresan ti kapungkur teh resep. Dunia sosial bahkan Nya. tos kasebat upami ti alit teh abdi teh di OSIS we gitu. Ketua OSIS lah. OSIS teh nu dibakar kita nu kitu le. Tadi si Nut dinya lain eta mah sosis teh mah. Oh, di dieu eta mah itu teh. Nya. Orang politik serius. Nah, OSIS gitu. Bahkan di nuju kuliah oge kaleresan Presiden BEM gitunya gayanya. Padahal mah Bener nya padahal mah nya kitu we lah sarua jeung di dieu gitulah. berarti geus pernah nyobaan jadi presiden. Pernah. Jadi urang moalnya presnya teu kudu nya. Danggeus nya. Geus jadi presiden. Tah gitu teras. Jadi abi teh isi kepala teh politik teh keniscayaan gitu. Kaleresan abi di administrasi gitunya. Bahwa politik itu sebetulnya tidak bisa seluruh manusia itu nya sakabeh urang teh pasti berpolitik lah. Nya. Secara esensi nama. Nya. Ngomong jeung pamajikan kudu aya politik Politik nah. bener eta. Kalau si Abah mah mun ngomong jeung pamajikanana berpolitik berarti enggak bohong.
lain. Oh, lain. Ya mah ge misalkan mah abi bade ka payon ngalengkah ka mana kali kadinya. Oh nya. Oh teh politik. Gitu. Padahal kali kadinya teh kanu ngora gitu. Ora. Ari di dieu ilaharna kitu mah nya da Urang urang mah bucin, salah siji golongan bucin mah ulun mah. da urang di ditu da moal ngaku gitu. Nah gitu. Jadi politik mah keniscayaan. Ya, ya. Tinggal orang politik praktis. Nah, naon tah? Jadi ai politik mah sagala rupa kahirupan urang, ai politik praktisna nyaeta partai politik teh. Naon euy? Ucing eta. Tong digeukeun ieu Jumaah ya Jumaah ya. Lain aya jamaah tambahan euy. Aya agen bayanda pun. Gawat euy. Urang jadi rada tiis ya. Gitu abi keung gitu tukang derian. Oh, bawa-bawa ti hanap digawir. Oh kesukaan pensiun. Kumaha terus kumaha tah? Nah, terus jadi berarti orang kudu asup lah kadinya. Naon sababna? Ari politik mah prinsip abdi teh sifatna tuh kapitalisasi. Kapitalisasi. Hah? Ngerti teu lain gitu. Kapitalisasi pelipat gandaan gitu. Jadi orang teh hayang gitunya ningali anu susah urang nulungan. Ningali anu hese urang naon istilahna nya nulungan lah gitu. Nah, tapi pan urang mah terbatas. Urang boga 1000 nyumbang teh ngan bisa 1000 meureun. Boga 10.000 1 juta sakitu. Teras abi ngadamel yayasan sarua barang pentana teh ka pamarentahnya. Ya, benar. Gitu tah. Ari bahasa kapitalisasi mah lamun urang di politik dibekelan ku sagitu gedena anggaran. Jadi nulungan urang teh moal kagok gitu. Tapi aya resikona. Lamun politik dicepeng ku jelema anu teu euseukeun. Lain pakna gitu. Lah gitu nu teu balek gitu. Ya. Ya pasti kerusakan oge kapitalisasi oge. Nya siga jiga pertama siga agama non nada teh lamun dicepeng lain ku ahlina cenah tunggu we karusakan gitu. benar. Jadi mental abdi teh kaleresan gitu. Jadi berarti urang kudu asup sabab naon ningali nu geus aya urang teh teu puas we. Kuduna kitu tapi kieu. Kuduna eta teh dikitukeun tapi geuning caricing gitu nya. Padahal manehna nu boga palu, nu boga tanda tangan gitu. Jadi abdi teh terpanggil lah. Terpanggil gitu. Terus ieu mangulum punten dipotong. Naon bentena ideologi Partai Gelora sareng ideologi partai anu sanes gitu. Oh iya. Tanya eta. Nah, ketika abdi memutuskan gitu, abdi ke kantos berpetualang heula. Oh, eta Nyambung heula nya. Ya, nyambung. Santa can ka Berpetualang gitu. Kan oren heula. Nah, Kapancing. kan oren teh nu kumaha eta? tah urang Dijek. urang teh mimitinan resep euy eta warna eta nepi ka ayeuna make jaket eta Nya. nepi ka ayeuna. Oke gaduh kan dipake sok ka pasar eta. Nya. Tah. Berpetualang eta terus ari tahun sifatna dinamika. Ya. Dinamika nama kitu nya urang paham meureun di luhurna aya intrik-intrik anu kemudian bisa menyebabkan siga kitu kaleresan abdi secara teknis kacana ku gerbong eta nya eta anu ayeuna ngadamel Partai Gelora. Anies Mata, Fahri Hamzah. Oh nya sebanyak subuhan kadang. Naon atuh? Hal itu. Besok lanjutkan aja. Tong tadi atuh tadi kudu nama ieu. Eta Kopina hideung hideung. Kopina hideung. Kopi mana kopi anu koneng. Aya. Oren meureunnan. Aing balik sih ya. Kapancing. Salah. Aduh. Omat ieu tong diedit. Gitunya bertualang tah. Ari alasan ideologis nama aya sifatna ide, masukan, gagasan, kreativitas anu teu kawadahan. Jadi siga nama geus waktuna urang aya pilihan lain anu secara ideologi, secara kreativitas, ide, gagasan teh nyambung gitu urang teh kawadahan. Nah, alhamdulillah ayeuna tos dugi kieu Aya abdi. yang leuwih fresh meureunnya. Tah, muhun. Leuwih Fresh lah. Terus lajeng ka patarosan tadi Mang Dul. Naon bedana cenah kan gitu. Nya ari di secara normatif kan urang tiasa mempelajarinya. Tapi prinsipna hiji hal anu ku abdi diteuleuman anu rada nyangket kana hate teh nyaeta hayang ngabawa Indonesia teh asup kana kepemimpinan dunia. Jadi urang teh popolitikan teh lain ngan saukur urang hayang menang politik sabaraha kursi. Geus kitu teh geus cicing Indonesia kudu henteu. Sabab naon? Sagala rupi potensi kemajuan di Indonesia mah geus aya.
ngan naon ayeuna ningali kitu keneh gitu Kang. nya. Nah jadi eta anu diistilahkeun ku Mang Anies Mata we urang Mang we aya nya Ada orang Sunda. Mang Anies Mata Mang Pahri nya. pakai P peuyeum tong F nya Mang Pahri teh bahwa langit kita terlalu tinggi tapi orang terbang terlalu rendah. Filosofi deui wae ya. Semua Berat potensi ada begitu luas, begitu Ya, tingginya ya. Indonesia teh sagala rupa aya. Tinggal Jadi, urang kumaha cara manfaatkeun tah eta nu teu bisa wae teh. Nah, Ya. Partai Gelora mah jadi kahayang teh masuk di dalam fase eta gitu. Engke teh kan aya istilah kekuatan dunia teh kan ayeuna tos aya opat. nya. Aya Rusia atau nya. Yugoslavia. Nah. Nya Yugoslavia. Yugoslavia, lain Yugoslavia. Yugoslavia. Bong. Ting Maroko. Mun ayeuna mah Rusia, Rusia, Eropa, nya, Amerika, Amerika, Cina. Cina, nya. Tah hayang Indonesia teh jadi kekuatan anu kalima. Luar biasa. Gitu. Cita-cita. Membangun visi Indonesia menuju kekuatan dunia, menuju kekuatan 5 besar dunia gitu Kang. Tapi kieu ya. Ya mah punten ya dipotong lah nya. Mohon. Ai secara masyarakat umum ya nya, secara masyarakat umum lamun ningali jalmi nu politikan teh. Naonan cenah politikan capek-capek bayakeun duit cenah. Eta cek masyarakat umum. Mohon. Polisi mah polisi deh. Politik mah cenah kitu wae. Loba-loba. Pokok lain. Sok inget ka Pak Perdi Gisa si Samo. Pan ayeuna keur viral. Viral. Nyata gitu cenah cek masyarakat di masyarakat bawah lah masyarakat umum mah gitu. Politik mah sarua wae cenah. Kitu keneh cenah. Janji kieu janji kitu. Anggar we kaharupna mah cenah siga kumaha kan gitu. Karena naon? Masyarakat ayeuna mah geuningan tah baroga HP. Mohon. Jadi segala rupa teh mukaan di nu HP. Tah, kumaha cing tanggapanana cek sarua Bapak ulum ya terkait eta tanggapan ti masyarakat bawah nu siga kitu. Ya, ari urang masih mikir kitunya. Aya sebagian besar masyarakat gitu, berarti orang bagian anu mikiran anjeuna aranjeuna gitu. Ayeuna misalkan istilahna mah meureun ku abi katangkep mah mangkarunyakeun ka abdi meureunna. Nya, Si eta kitu kukulunuan kitu nya politikan politikan. duit cenah capek-capek cenah. Gitu. Padahal naon politik mah halna kitu keneh Anu cenah. katanggap ku saya mah kieu. Sebenarnya suatu keuntungan orang asup ke partai anyar. Naon cing? Partai anyar can boga dosa. Dosa politik. Bersih keneh nya. Bersih keneh matakan. Lamun acan ge akan berarti. Ulah. Matakan. Justru Anu kudu sarua dijaga keneh. bener. Ari kitu carana menjang naon urang milih partai anyar, aya kitu sarua keneh banyak maksudna partai politik. Oma teh ulah kitu Gelora Ulah kepret kitu. ku aing sia. Tuh, Galak ieu mah orang politik Ade. ge galak. Jadi can boga dosa politik, namun bisa mah semua janji-janji politik teh ku orang Gelora bae. betul. Jalannya tong sarua gitu. Tong sarua. Ya. Supaya ta eta membuat adanya bahasanya membuat ngajadikeun masyarakat teh punya pilihan yang lebih baik. Mohon. Ta eta Jeung kieu nu alusna sim kuring pernah ninggal dina YouTube-nya. Mohon. Ari partai sejen mah kan aya pro pemerintah jeung oposisi. Mohon. Cenah mah ari partai Gelora mah jembatan tak kumaha jelaskeun. Abi bingung ya jembatan kumaha. Mohon. Jadi kieu Kang. Mudah-mudahan bener ya. Nah, bae salah. Misalnya mah ulun paling. Punten Pak Anies aduh. Ayo. Tapi da abi mah wartawan nanya we abi mah. Bubuatlah jembatan. Nah, jadi kieu memang si abdi mengikuti terus lah. Jadi followers Anies Mata dina prak-prakana mah Fahri Hamzah anu langkung ieu leuwih praktisnya dina urusan politik. Aya idealisme politik anu isi kepala pupuhu urang Partai Gelora di luhur teh. Sebenarnya politik teh kuduna mah lain kieu. Salah sahiji contoh misalkeun ketika orang jadi pejabat legislatif atau jadi anggota dewan, sabenerna mah otomatis eta teh urang teh jadi oposisi mang. Kuduna mah. Lain istilah jadi dewan tapi pro pemerintah lain. Berarti salila di Indonesia salah. Ya salah. Untungna teh di jadi Indonesia. jadi pendukung pemerintah, ieu oposisi, Apa urang mah lain, urang mah negara Konoha, urang mah di Indonesia. Ayeuna urang dimulai melalui Partai Gelora kita mulai. Jadi lamun urang jadi dewan, eta teh otomatis urang teh oposisi naon sabab? Ai fungsi dewan mah tilu, anu salah sahijina teh monitoring. Ai monitoring teh kan meureun ningali ya gawe pemerintah eksekutif teh bener teu lamun teu bener bejaan. Lamun teu beunang di bejaan cut gitu nya. Ya.
Lamun benernya halus apresiasi ulah sumuhun dawuh begitu pemerintah eksekutif hayangna naon urang juru tanda tangan lain teu kudu gitu teu kudu jadi dewan gitu mah. Ieu Mang Ulum teh bade nyalonkeun legislatifnya cenah. Terus Amin, insyaallah. Dapil sabaraha Mang Ulum? Dapil hiji Dapil hiji teh upami teu robih mah ngamprah pada larang saguling. Pernah penalaran saguling nya. Ieu calon dewan mah. Dapil hiji Kasep pintar ijazahna bener ieu mah. asli ijazahna Lain kengeng meser. Tapi PAUD. Cuma Asli ya. Masalah jelema nu kungsi di BEM. Nya, Pasti kuliah pasti. nol. Benar. Oh nya tuh. Abdi kantos di BEM. Naon tah? di BEM. Belakangna O gitu. Kabogoh abdi BEM Eta mah baheula. abi baheula di Jakarta gitu, di BEM. Mana-mana. Di BEMO. Abdi kapungkur kantos di BEM, tapi kabogoh abdi BEM nama. Jadi abdi nggak nganter kabogoh we mun rapat di BEM abdi mah cici. Jadi ka bawa embernya di dinya mah. Atuh kabawakeun teu ngarti. Moal tapi da can ditungganginya eta. Acan. Kabogoh abdina. Oh, kan sok aya ieu ketuana saha tapi ditunggang aya menunggangi cenah eta. Entong kabogoh abdi Iya, mah tong menunggangi. ditunggangi. Haram kabogoh teh sana. Bu, Aduh. menunggangi Bu. Cacan ngartos abdi teh mah. Oh, nya, ya. Kumaha teh? Aduh. Mau kumaha? Tanya tadi ya. Wih kan tadi. Kan dia pada nyalonkeun ya jadi calon legislatif. Insyaallah. Tos paham geuning kan ya ai calon legislatif merenang ke ka dituna teh merenang dewan merenannya. Nah, Nah, Amin, tinu mudah-mudahan. fungsi dewan nu tadi ya namanya dibahas teh hiji. Oh, Tadi mohon, teh nya. mohon. Pengawasan. Aya dua deui. Naon cing cobi? Nah. Dua deui teh hoyong Anu terang. dua ya. teh anu kaduana teh fungsi anggaran. Fungsi anggarannya. Hari anggaran mah nyaeta sebetulna anggaran teh disusun ku pemerintah eksekutif. Dibawa ke rapat, aya rapat pleno, rapat paripurna, komisi sabaraha hiji 2 3 4 dan seterusna. Geus sesuai karek tanda tangan gitu. Jadi secara nata perubahan segala macam hal mun di Mohon. dinya tinu anggarannya. tapi ayeuna mah kan sok tibalik, anggaran anu kieu ka pemerintah ti dewan teh dibalik teh. pengawasan, badan anggaran sareng hiji Hiji deui deui mah legislasi. Legislasi itu menciptakan undang-undang anu pada akhirna mah kudu sesuai dengan keinginan masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat sebesar-besar kemanfaatan bagi masyarakat. Jadi tilu ya. Monitoring, fungsi anggaran, sareng legislasi. Gitu. Tilu we enggak sebenarnya dewan mah enteng. Gawe nagengan dua. Bekerja di dalam ruangan dan bekerja di luar ruangan. Bekerja mengesahkan undang-undang, rapat, adu ilmu, gelut ieu ide pemikiran kan. Dan mendapatkan kursi duit itu. halal ibar kursi. Ulah. Ulah. Mun kokorsian ibar teu naon. Teu naon. Nah, di luar ruangan maksudna teh serap aspirasi masyarakat di dieu usum naon, hayang naon, alusna dikumahakeun sok ente ieu ka urang ieu, ku urang dibela gitu. Malah Dua. basa eta pun teh dipotong ulum. Ya dewan yeuh datang ke masyarakat. Masyarakatnya komplain manehna pedah di misalkan mana komisi pendidikan. Mohon. Aya buruh amak kan lebih beda komisi. Heeh. Oh punten cenah eta mah sanes komisi abdi. Eta bener salah. Boloho eta mah. Aya dewan nu kitu nya eta. Aya. Aya dewan nu kitu. Aya eta mah lain heureuy bener. Asli eta mah. Iya masyarakat komplain masalah naon di dinya. Punten eta sanes komisi abdi cenah. Eta pan kamari uing ge ngilu demo hari tadi ditu. Jeung masyarakat teh apal timbala maneh bagian laon. Pan ari urang mah masyarakat apalna mun dewan mah nya dewan urang bisa ngobrolna naon ka manehna. Da bari nage eujeung mah nya sih teu boga babaturan di komisi eta kitu. Tah gitu. Nya. Tah ieu terakhir deui ye. Partai Gelora kan partai enggang. Secara resmi mah seueur masyarakat anu hoyong gabung ka Partai Gelora. Carana kumaha anu hoyong gabung ka Gelora tah. Mohon Cing tah. masyarakat jadi menuju upami aya anu sami visina kaleresan koheren lah sareng masyarakat tapi hasil survei di abdi nya 67% masyarakat itu mengharapkan yang baru. Yang baru lebih seru gitu lah. ya bahasana nya. Gitu. Tapi itu hasil survei. Survei. Meskipun di internalnya. Maksudnya internal teh meureun akang bahwa eta mah internal we, tapi memang abi melakukan survei gitu ya. Nah, yang baru lebih seru, carana tilu kahiji tiasa buka web Partai Gelora. Naon teh webna teh cing, webna naon? Web. Alamatna. Aduh, poin kan di dia. Atuh gawean urang deui eta mah. Di luhur rek di dieu. Berarti ke ayaan di dieu nya. Aya we. Aya webna. Ke linkna ku abi di kintun ya. Siap. Dina Terus daftar mah? komen. Nah, Daftar mah. bade lah Bade mah berarti acan. tong di dieu. Berarti acan aman. Aman. Mun acan berarti erek.
Tah ieu. Tah eta lu kahiji, anu kaduana dina Android atanapi di iPhone aya aplikasi Partai Gelora, tiasa download. Oh, langsung etanya. Register tiasa. Jadi langsung anggota itu di-approve di ditu langsung aya KTA digital. Tah, nu katiluna tiasa menghubungi pengurus setempat. Upami di Kabupaten Bandung Barat namina DPD Dewan Pimpinan Daerah. Upami di kecamatan DPC Dewan Pimpinan Cabang. Upami di desa PAC. Heeh, anak cabang. Gitu, tiasa disumpingan nyanak we KTP. Engke aya nomor telepon sabaraha, email naon segala rupi, tah kaleresan sadaya eta teh langsung ka pusat mah. Oh langsung ke pusat langsungnya. Langsung ditinggali ku Mang Fahri teh. Oh iya. Bandung Barat sabaraha ayeuna tos 2000. Dari 2000 sekian anggota teh anu abis siga saham we ningali wis nambah deui ditinggali oh datana ieu orang Batu Jajar ieu ngan can kaciri we di dinya Aslina. Udah mau nyerikeun lah. Da mah sok bari kitu tah. Cuma kaciri mau ku Mang Fahri urang cicing gitu kamu porsi. Moal sabar. Gitu tah tilu cara eta. Jadi memang Partai Gelora itu mendeklarasikan sebagai partai digital gitu. Tapi kita juga pasti akan mensupport siapapun anu sifatna offline. Mangga tiasa sumping ka Partai Gelora nu di Mekarsari caket kantor bupati. Oh nya. Itu langsung cana KTP termasuk nyandak KTA fisikna. Oh KTA fisikna. Aya mohon tiasa dicana. Oh tiasa di print. Oh tiasa di print di ditu langsung. Biasa. Sadas. Tapi seseueurna mah dina HP we ditinggal buka aplikasi. Jadi Margi, komsok terus. Margi dina eta upami tos nyambung mah aya berita naon kegiatan, informasi terbaru segala rupi terus langsung aya di dinya ka HP urang gitu karena Android. Jadi ka anggota teh terakses gitu. Nya istilahnya lebih naon praktis nya. Mohon lebih praktis. Jadi teh alasan dompet leungit eta ge ngilu leungit. Aya moal aya dompet leungit jadi rek jajan. Sok kasuat-suat anu leungit dompet. Lain urang mah kieu. Kan ai KTA biasanya simpenna dompet. Jadi mun dompetna leungit KTA-na leungit. Eta kan jelema anu jadi alasan. Urus cenah dompet urang leungit KTA-na ge leungit padahal mah kan KTA-na di nu HP. Jadi rek meuli baso minta jajanan ka batur kan moal bener eta mah. Aduh gitu. Pokona mah modus eta modus. Kebaturan si Abang. Pokona mah kieu sakieu meureun sakieu kadah nyambung deui masih kene aya di season 2 kedua ngobrol sareng Mang Bahlul Ulum ti Partai Gelora pangintenna Bahrul Ulum ka ulah Bahlul aing Pak Bahrul urang salah denge Bahrul Ulum Bahrul Ulum ti DPD Partai Gelora Indonesia tapi panginten sakitu heula ti OKB obrolan kursi butut episode ayeuna sareng Sim Kuring 0 ieu panginten Bahrul Ulum sareng Mbak Acil pamit mundur heula mangga sadayana salam Gelora.